Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong jawab salam nang kenceng didoakeun sing loba duitna. Nu tengah jawab didoakeun sing loba kiri di tanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil muta'al alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal wa bisababihi yasirul insanu makhluqal a'dal wal kamal wa bisababihi yasirul insanu makhluqas siyal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil kamili fil qawli wal hal alladzi la yantiqu id huwa min dil jalal sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu yaumal ma'al bisababi imanihim bil madi wal hali wal istiqbal wa hina ja'al ajal. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Al-ayah. Wa qala ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awalu ma yuhasabul insan yaumal qiyamah as-salah. Fa idza saluhat saluha sairul a'mal. Wa idza fasadat fasada sairul a'mal. Wa qala fi hadisin ukhra man farraha bidukhuli Ramadan haramallahu ta'ala jasadahu ala niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Wa qala sa'ir anil mar ila ta'asa wa sa'a qarini fa inna qarina bil muqarani akatadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arada faqana ma'radi. Ilahi anta maksuri wa diraka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa li hadhil jamaah. Ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya dzal jalali wal ya dzal jalali wal. Akhinal kiram, pembawa acara dalam rangka naon ieu nya
dalam rangka kumpul petinggian anu kusim gering dipihormat urang doakeun mudah-mudahan sing jadikeun hamba Allah calon pemimpin urang khususna dina bidang agama di masa depan, amin. Para syuyukhunal kurama, para alimil ulama, para kiai, para guru-guru urang sadaya sanaos dari tata satu persatu namina bil khusus Ustaz Thorik anu ngajanten pelantara simkuring tiasa hadir di tempat anu kusimkuring dipihormat. Urang doakeun ibu bapak ya guru-guru urang sadaya mudah-mudahan ku Allah diparanjangkeun yuswana anu barokah sing jalembar dina rezekina ditebihkeun tina sagala pancabahya dunia akhiratna ditambih keberkahan ilmuna ditambih jamaah ditambih santrina terutama orang doakeun mudah-mudahan sing ditambih keikhlasan karidoan dina hatena pikeun selalu ngabimbing urang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia gini sementara orang hayang hirup bahagia komo-komo di akhirat nu salalawasna tangtosna orang hayang leuwih bahagia. Di dunia ge anu sementara urang hayang bahagia komo-komo di akhirat nu salalawasna urang hayang leuwih bahagia. Komo di akhirat nu saineng-ineng urang hayang leuwih senang, bahkan pantah yang urang mah di sini senang, di sana di mana-mana hatiku lala. Insya Allah upami orang ittiba bil ulama cita-cita orang baris terlaksana, amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah bil khusus bapak kepala desa ataupun yang mewakili, oke, yang punya kawasan bapak RT nanta RT Supadi Widodo nukusim gering dipihormat urang doakeun mudah-mudahan ya pamimpin urang di nararaga ngemban amanah masyarakat hakikat amanah di Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun wa nubun gopur iman aman uman amin totatan murtar harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke sadayana warga masyarakat kampung Nagreg Kaler desa Gorowong anu dina wengi ayeuna ngalaksanakeun ieu pangaosan anu kusim geuring dipihormat mudah-mudahan urang kampung Nagreg Kaler sadaya na mungkin di akhirat ngalut-ngalut ngabandalut ngemat-ngemat nyatang pinang menuju ke surga na Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Panghelaan para alim ulama nusok magahan ngaji nak dituturkan ku jamaah nah tang panerian asup ka surga ma RT teh cager ya RT asup surga na panderi kunaon sababna kuloba dosa belum tentu. Nah RT panderi asup surga belum tentu ku sabab loba dosa kajen casing RT ari niatna lillah ma insyaallah kenging ganjaran di Allah. Kamin amalin yatasawaru bisurati amali dunia cuma yasiru biusniat min amalil akhirah ngabadeg loba pagawean anu casing nama casing dunia profesi dunia tapi berhubung hatena endah niatna bagus berubah menjadi pagawean akhirat dina wajah sabah menghasilkan ganjaran di hadapan Allah subhanahu. Tapi kamin amalin yatasaru serta bil akhirah sumaya siru min amali dunia bisu iniat loba casing pagawean akhirat
doang nama doang ibadah, tapi ternyata karena goreng niat maka menjadi pegawaian dunia dina wajah sabah kemenang ajalkeun ganjaran di hadapan Allah di akhirat. Naudzubillah loba mah ya penting ieu ge misalna punten aya nu kumpulan tapi niatna ngeun ukur kejo doang. Pan aya eta jamaah anu pangkat bejo, terang orang dia bejo banget kejo, eta aya nu banget kejo kaciri nu kali molototan kula doang marah eta bejo geus menang kejo besi eta mah mulai ngeser saeutik kanu rada rehe kanu poe geus usah sampai bresek deui lumpat eta bejo eta ngan eta anak besek hiji sakitu kitu moal menang ganjaran ti Allah. RT kunaon asal panari asup surga na kusabab RT mah di alam dunia karunyaan ka rakyatna sahada rakyat aing anu teu menang bantuan ti pamarentah BLT PKH didata ku aing kari-kari menang jeung henteu kumaha nasib didata ku RT wal subuhna ieu RT panari asup surga di akhirat kusabab nyiaran masyarakatna bisa aya urang nagreg anu katinggalan asup kasur omong grup ibu-ibu sabab ieu grup nu kieu ieu kitori jeung grup nu itu tuh eta ari eueuh urang butuh ari aya ngariweuhkeun jarah ka Banten lain geura asup ka Pangjarahan eta mah grup nu eta kalah ngalimpeg di tukang sawo benar sapadagang biasaan sawona dua-dua meuli bahan teu beuteng mah betekuk jemlung begitu neuk balik batur mah geus naek kana mobil bus kumaneh can ngolol keneh bae kita disusul ku babaturanana nu nyusul eueuh nu disusul eueuh ieu biasana grup nu karrieu biasana matak di akhirat dia begitu RT keleleng ke juru-juru raka nyiaran bisa orang nagreg nu katinggalan nyaan bae aya hiji ibu-ibu keur nongeng-nongeng birit bae ka neraka cik RT teh ai dia kunaon kami mah geus asup ka surga kabehan aya dia di juru raka keneh birit abi marapat Pak RT ka neraka pan rapat kunaon keur memeh maot boga dosa can katobatan dosa naon cik RT pernah mejusan salaki aya di dia ibu-ibu nu sok mejusan salaki aya wah eta kupis sengitna eta grup nu eta ai keur memeh kawin murah senyum ari geus kawin murah pejus panggih di mamana jeung salaki geleger-geleger bae salakina keur ngopi ge di tengah imah ngalalar sarbo ameng geleger bepan mejus cik salakina puara dia sarbo eta mejus kumaha grup nu kieu nerembel pasti nerembel grup nu kieu mah hei bener teh pamajikan sok nerembel bae bener nerembel kumaha ngomongna lah kakak haliu amat pejus ieu cik salakina pejus ieu oge cik dia ai mengeun kautah doang ku bauna nema deui nema jor teh kakak jauh jelema oh cik salaki maleun jelema ieu galon salakin lagi geus teu kadelo jelema awas nu tukang mejusan salaki geura tobat minta halal komoina Ramadan ieu penting orang pengajian dengan tema ngabeleteg hidup insyaallah kakarak mangih kula megitori panggung mah segede alaihi hari tema eueuh ketimu kurang modal tata kumaha ieu
adanya gendak pada orang nabe ya menyah bo pada orang na ulah bebeja kasasaha eta panggung sakumaha gagah nagih eueuh temaan diburi kurang masieup teu pantes ngabelegbeg hideung geus jadikeun tema ku pula ngabelegbeg hideung jor teh ngaji malah diapalkeun nu penting mah balik cair be ya RT tadi ngobrol jeung kula kiai cenah ieu acara eueuh panitiaan hah gitu karang ngadengeng mah acara eueuh panitiaan urusan aing balik sasalaman jeung saha darapon kudu aya panitia mah teh ulah sok jeung alasan aing balik ke nyara rumput denge kendak misa provinsi ieu dah pada orang nabe misa provinsi ieu kula ti Malingping kecamatan Kabupaten Lebak provinsi Banten ari mah provinsi Jawa Barat ngomong-ngomong panitia so hadirin rahimakumullah wa hadakumullah temana ngabelegbeg tidak bo poek temana bo poek kula neuk nanya ngeunaheun poek ngeunaheun caang ngeunaheun caang poek mah ibu kawalah riweuh poek loba jelema mantok loba jelema labuh ditogol gara-gara poek dasar mah zaman kuari makajeun caang ge poek bener cara baheula mah poek ge caang kuari mah caang tapi poek bu baheula mah poek tapi caang hate nu diuji baheula mah kajian masjid musola eueuh lampuan eta aki-aki salat berjamaah subuh mawa senter anu huluna gede teh make bata Freddy dicolokkeun lagi dihurungkeun make kabel datang berjamaah kuari mah paling ge imam kadua karpet oi teh dengekeun teh suksesna ieu acara penting ieu dengekeun kula lain ku sabab loba jamaah lain ku sabab loba konsumsina dalekeun wanci subuh dah lamun dia pangeusi musola rada nambah berarti eta acara sukses tapi lamun hengke wanci subuh panitia lagi kaberangan dengekeun eta lain sukses pejes ya mah polisi kudang jam 8 berang alhamdulillah cik RT dak acara kerpenting sukses banget dia hejo salat subuh kaberangan bu poek teman poek ku gara-gara poek maloba nu cilaka pamajikanna ti penting hayang kiih ke kamar mandi kajodong pareum lampu poek bebeja kasalakina kah antar abdi kajodong munduran di teh mah ka kamar mandi da abi hayang kiih poek cik salakina diantar ge nganggur ku aing poek mah kala kasilih rengkah surang labuh saduaan geus dia bae ngoyongkong ka dapur sorangan tadi tuh ke kamar mandi lahirna pamajikanna mapai bilik mapai ubin ka kamar mandi hayang kiih wer begitu nyaran gayung neuk nyakan cai tetimu gayung aja poek pupar papar ai cengtia di juru aya gayung geus aya eusian berat cenah pangaruh pangawajikan solehah geus teu kudu nyiuk deui aya eusian horeng eta gayung urut salakina keur beurang nguras motor eusina bensin jeung oli dipake ngisang ku pamajikan kobel beres mapai bilik deui ka kamar datang ka kamar ranyeng barang ararate ieu gara-gara poek
Kak, cik salah pamajikan nanti ya. Kami macen nahe, barang kami masari tarara babugieu. Cik salakina sing tadi nage tebeblen, buku ieu mangga tebeban jasa. Bari ranyeng teh geura sorot cenah aya naonan ieu. Cik salakina aya disorot mah tadi ge berat aya center sia moal popoeka. Disorot kunang kunaing, kunaon bae Kak nu penting mah kadeuleu aya ge cenah korek gas deui jetrekeun cenah di dieu. Kita dijetrekan ya kasih korek gas asal kadal baik lanjut aku salah kita dijetrekan deket barang pemajikan anak cetrek kududun barang nakah buruan turun pemadam kebakaran segala macam gara-gara poek silakan tungguan natijahnya iya gara-gara poek mah silakan. Bulan Ramadan pamajikan anak di dapur ngahanetkeun kejo jam sahur jam 3 penting salakina di tengah imah ngedepeng nelekeun TV si eta mah lain maca Quran geus kitu bet parem lampu pamajikan ngompot lumpat di bibir ka tengah imah tanjuk salaki katajong puledak bae eta salakina muri-muri albun celik kula neuk nanya ka orang nagreg eta pamajikan nanjong kajut salaki ku wanita ku poek kupoek gara-gara poek marbot masjid pengurus musola tipe tinganakan ampli ruksak begitu parem lampu berhubung ayah kurung dedes alias pasaran di ditu parang tinggal gotong numpaet teh eta si marbot ngompot lumpat tihang masjid segede beteng kebo di tengah jeger bae hundu nage meni urung kula nanya eta marbot nemrag tihang masjid segitu gedena ku wanita ku poek jangan biarkan hidup kita dalam kegelapan hadirin ulah biarkan anak incu orang hidup dalam kegelapan bahaya sabab anu dimaksud lain gelap-gelap dengan sinar lampu tapi gelap hati akibat hatena daya ilmu agamaan sabab anu bakal nyaangan ka generasi muda orang nyaangan ka urang sadayana adalah ilmu ilmu nurun ilmu eta cahaya Kangjeng Nabi ke meme Isra Mi'raj teh diberesihaneula hatena ku Allah kunaon sababna moal nyampe hiji jalma ka hadratillah moal nyampe menang ridha Allah moal nyampe ka Allah lamun hate jelema poek hate jelema kotor urang mah bang rata-rata ieu penyakit hate mah kabeh aya diulang bener tuh gegedeun aya diur sirik aya diur aya diurang segala macam aya diurang korek aya diurang eta kotor kira-kira jelema nu hatena kotor menang ridha Allah moal yauma layang pau malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim dina hiji poe tegena poe kiamat moal bermanfaat harta jeung keluarga kecuali nu datang ka Allah dengan hati anu nu salamet dalekeun di dalam dunia kene ge nu hatena kotor mah moal bahagia benar hatena sirikan asa nu tetangga baju laju bereng hapranju tatangga nu ngiridit motor sungut ku maneh nu ngegas tatangga nu meuli motor sungut anu ngegas cik nu meuli motor teh kan teu meuli motor di mana teteh timur tuh ngegas kamana teteh kaharep banta buat motor rumah ngegas akibat hatena kotor masya Allah tatangga anu ngiridit spring bread kumaneh anu amplud-ampludan nyawa spring bread spring eta ranjang ai bread eta kaberangan matak nu eta spring bread mah kalau tubuhna dikodo bae keburuang sirik main amplud-ampludan batur nu ngeber sumur satelit sungut kumaneh nu nyembur-nyembur budak geus kieu mah cenah saat sumur urang kasedot kabeh
akibat hatena kotor. Naudzubillahi min ma urang mah hirup ulah sirikan, betul? Sabab milik urang milik batur milik batur, milik batur moal hasab ka urang, milik urang moal hasab ka batur. Masuk amalan ta salat maghrib, ta salat subuh, Allahumma la mani alima a'taita wala mu'ti alima manata wala rada lima qadaita wala yanfa'u dal jadi mingkal jad. Milik urang milik batur milik batur. Urangnya ngariung geus aya geus meunang malos neuleukeun gigireun bae. Imang kadang-kadang mereka geus meunang neuleukeun gigireun pe panu dia macan aya sarimian yang maeuwah. Nu dia mah coca-colaan yang maeuwah. Dengekeun kabeh ge geus meunang, geus diatur ku Allah. Nasib ulah hayang saru. Moal enak nasib sarua mah demi Allah sumpahna ge kula mah. Kabehan burung hayang jajal masugih aya nu masakatna saha? Nu ngagawean pakae nu sugih saha? Kabehan hayang jadi kiai. Aya kiai dua ge salembur kadang-kadang pahareng-hareng bae. Omoting lobaan naik tawuran. Kabehan jadi penceramah atuh urung dah panggung. Benar? Geus ulah siling sirikan, nu penting kabeh siling mere manfaat saling memberikan keni. Sabab hirup mangun pasangka-sangka doang, sawang tinawang cik urang Jawa mah cik anu masakat ngeunaheun amat jadi jalma sugih mah budak hayang sagala kasorang. Horeng cik jalma sugih ngeunaheun amat jadi jalma masakat mah budak hayang sagala teu kasorang. Pan malika ngeunaheun eta kudu mikiran ka lieur-lieur ka beuli moal. Cik rakyat ngeunaheun amat jadi pejabat masuk menang mobil pentaris. Cik pejabat lurah ngeunaheun kena jadi rakyat tunggal tahun teu lieur hulu mayaran pajak. Kabehan ge sawang tinau. Nu penting nu di luhur mereka nikmatan teu nu dihanap mereka nikmatan teu di luhur. Urang siling dukung, betul? Jauh urang ge ti penting kadua pamajikan sampingan ka anggeus aya saduaan mereka nikmatan mah. Benar. Kumaha gitu. Atuh aja gitu mantak hirup eta hadirin dengekeun kula ya lamun hayang maju masyarakat salamet dunia salamet akhirat hirup mah kudu kompak ulah sok paluhur-luhur tangtu ulah sok pasea ulah sok pipisan ngahiji jor teuing kedudukan boleh berbeda, profesi boleh berbeda, tapi orang sama-sama berjuang ngabela agama, sama-sama mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran ulah ganti-ganti mah mantap hatena bersihkeun. Lamun bersih kena moal timbul kecemburuan sosial. Tingalikeun ramo urang ieu ramo aya sabaraha kabehna. Aya 5 kula neuk nanya ka urang dia ramo nu 5 sarua tah henteu beda kan? Aya nu pendek, aya nu jangkung, aya nu kuru, aya nu lintuh. Iya nu 5 teu aya nu sarua, aya teh urang dia anu ramona curug kabeh. Aya teh urang dia nu ramona jempol kabeh. Moal aya pasti beda. Ngencor teuing beda boda ge. Ramo ti urang Sunda, naon singkatan rame model. Teu sarua, rame model. Tapi cuk urang Betawi, cuk urang Jakarta, jari-jari kajian rame model, jangan ribut ulah haliwu nu penting cicing dalam satu tempat dina dampaleungan. Lamun hayang bebenangan ieu nu 5 kudu kompak kabehan. Lamun teu kompak moal bebenangan, betul mak? Nyau kejo aya ku 5 mah meunang loba. Jajal sorangan bae nyau kejo. Moal bebenangan. Mangga urang gambarkeun. Ini posisi siapa yang 5? Ieu nu 5 KBG kudu ngagabung, kudu ngahiji. Nu pertama naon ieu? Jempol. Jempol. Segala sesuatu panghebatan pasti cap jempol. Nu ngeunah cap jempol. Cik pamajikanna ka salakina ka asaan sayur abi ngeunah tah henteu.
diuyuk ku salakina teu kudu ngomong cukup mere isyarat ku jempol si mantep ieu capjem segala sesuatu lamun jempolan eta hebat. Jempol itu siapa? Jempol itu gambaran alim ulama hadirin. Ieu jempol hiji tempat, hiji masyarakat, hiji daerah lamun aya kiaian insyaallah eta teh bakal jadi masyarakat anu meunang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jor teuing neuk di ujung berung, neuk di liang totokel, liang totopet ti kurang ditu teh mah nu penting di dinya aya kabel listrik, pasti aya lampu, caang ngaranna, neuk cicing di mamana ge jor teuing asal aya ulama, aya ulamaan, aya kiaian nu bagahan agama, nu bagahan ngaji ka urang sadaya. Ieu jempol pu, jempol urang dijauhan, betul? Anu tukang nyeterekeun gas naha? Nu contoh nyeterekeun gas saha? Curug, cingir, teh jempol. Jempol betul. Anu nyaangan masyarakat eta ulama. Urang hafal sifat 20, urang hafal rukun salat, eta dibejaan ku ulama. Anak urang teu wau kana huruf Quran, dipagahan ku ulama, dicangan ku ulama. Ya, jempol. Mata ulah ngalaworakeun kanu ieu mah nya kawalak 7 turunan. Kiai cap jempol ya, jempol ya. Mun ieu kiai ge cap jempol dengekeun ya ka para kiai, kumane ulah demeh kiai gegedeun. Kunaon sababna? Kumane bisa nyetrekeun gas oge, lamun eta gas dicekelan kudu opatan. Bener tak? Bener. Lamun iya gas tadi cekelan kuno opat ieu jempol bisa nyetrekeun gas moal. Tuh moal. Berhubung kiai na gegedeun ieu akhirna nu opatan pundung. Begitu jempol nyetrekeun gas nyekelan atuh ragang bae gasna. Sabab kiai ge pan jelema kadang-kadang gegedeun ka santrina ge gegedeun ngariung kanu masakat. Daging kotokna ngeun saping-ping rejengan jeung santri mah aing moal sobo. Si kiai hawak teh bebejak kanu hajatna cenah santri kulama ieu keur puasa mutih teu ngadahar daging teu ngadahar lauk laju ngadahar naon bae santri abah mah ngadaharna koneng gede bae aya koneng gede di dieu koneng gede teh laju nama kiai nama caleuhak ngadahar ping-ping kotok santri nama gahel ngadahar koneng gede ngencik santrina tunggu tanggal mainnya sirem diticak mah ngegel paling dibales kiai nu kieu mah pas ngariung dinu sugih segala aya bujuna kiai nu ngadua kan ngadua dinu sugih mah lain deui setrumna ge lain deui Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin mantap kobol ngaduana ge eta si santrina ngaharewas kanu sugih nu hajatna teh kiai kula mah cenah ieu keur mati geni cek mati geni naon puasa sapoe sapeuting ieu can buka peuting ieu bukan aja isup jam 6 hatur nuhun ceng di bejaan menteri bejaan kami suul adab ka kiai teu boga rasa hormat akhirna begitu kiai ngadoa beres cik nu hajat abah mah ka jero kamar bae cik anggapan kiaina aing mah dimuliakeun dibedakeun ti batur daharna ge sorangan we di jero kamar hore maneh disumputkeun bisi heula batur dahar bari hudang teh tak kiai naik teh ka santrina mantap dia jadi kiai aing mendaharna di jero kamar dia cek santrina rasakeun begitu asup ke jero kamar kunci kamarna dikeunaan lawang kamarna dikunci mah cetrek beuti luar menang 5 menit can datang bae 10 menit can datang cik kiai teh pohara dong sagala diayakeun sampai ka kuari can datang nu ngasihkeun dahar menang setengah jam capek diuk capek nangtung kaheesan eta kiai bae hudang subuh cetrek muka lawang cik nu hajat bah geus hudang geus marah kiai geus buka naon geus buka teh can buka naon pancik santri abah keur penting cenah abah mah mati geni jadi bukana kuari jam 6 berarti santri aing ya penyakit nama balik eta kiai gegeuraun begitu panggih kiai ditunjuk ku kiai dia santri doraka dia moal manfaat ilmu dia kunaon kitu bahaliu amat cik santrina dia orang mau ngabejakeun aing mati geni sampai aing teh nyatu cik kiai
bah sing inget kan ngadiung di masakan abah mah ngadaharan ping-ping kotok kula mah koneng gede gahel-gahel cikiaina dia mah jeung koneng gede ge nyatu barang aing akibat naon akibat gegedeun teu beunang gegedeun mama teu beunang ieu urang ngaji di awal sampai meletuk meletekna ngaberesihan hate gegedeun mah teh na kunaon disebut gede urang mah teu gede mantap disebutna gegedeun moal endah gegedeun budak leutik tiluan cik nu hiji teh pon leutik sapasahor-sahornya bapak aing waduh can motor na loba cik nu hiji komo bapak aing mobil na loba nu hiji mah anak nu masakat naon kudu dibesohorkeun cenah aing mah teu bogananan inget pernah deuleu bapana kiih cik budak leutik teh komo dia cenah barang bapak aing sagede lodok pasohor-sohor mah teu endah aduh woi mah iya kiai nu pertama kiai nu kadua naon curug ai curug teh gambaran jalma sugih orang kaya kunaon dia makeun curug sabab nu loba duit mah bapak kaya mah curugna lempeng bener teu tutah-titah ka batur teh dianggap pasti dilakukeun hai enakeun kenteng mah aing ku dia nerekel eta jelema benar sawah aing ku dia dipacul solokan heureup bari mah enakeun ku dia enakeun curug nu sugih malem pang beda nu sugih urang mah melengkung ka melenguk siga jajal nu masakat nitah ka nu masakat enakeun kenteng aing ku dia geura atuh enakeun ku beungeut dia moal mau didenge mah mau didenge bahkan nu sugih mah ulah tak ieu rezeki itu nah pejusna bae ge geus dianggap ku jelema pejusna puakna sike misalna punten ieu mah nya ieu di dieu kuari nu kumpulan aya nu sugihan di dieu ya aya nu sugih pan nu sugih mah sok disebutna bunda bener tak kajian tadi lain bunda ge sugih mah bunda disebut geus kitu eta bunda mejus atau keur kumpul kitu tah mejus eta bunda kaamo pan penjus mah bau cik nu gigireuna bun naon bunda mejus cik bunda teh muhun cenah hapunten teu kaampet kumaha cik nu gigireun oh sawios bun kaluarkeun ame sehat pamit teu dikaluarkeun pan patuangan orang mudag-dag bun teras bae kaluar-luarkeun bun teras oh anu sugih mah penjusna ge dianggap tapi jajal nu masakat mejus nah dia mejus cik teh gireuna heuh teh kujurig dia oi ya ya nu sugih dengekeun ulah sosohoreun ulah sombong sabab dia curug bisa nunjukeun ku sabab nu opat murekul kaburi bok bisa nunjukeun sabab nu opat merekul kaburi tuh nunjuk karang tapi jajal lamun opat teh kaharep kabeh atuh lain nunjuk ieu mah artinya apa ente kaya ente punya harta karena bantuan orang lain mau disebut orang kaya lamun dawa nu miskin sawahna mau nu gagara mobilna mau nu nyupiran lamun dawa jalma masak teu beunang gede bener tak jelema sugih gegedeun korek nabi naudzubillah ngagoreng lauk seungit nu masakat dahar eueuna naon kame seungit goreng lauk nu sugih lajuna nu masakatna nampek sangu ka pipir nu sugih asal kame seungit lauk dicocol uapkeun asal kame deh dicocol uapkeun geus kitu nu sugih mukakeun lawang dapur keur nyeunang dia keur nyocolan seseungit lauk nu sugih mun urang pan pasti dibere meureunnya karunya nya eta ku koreknya naik kalau dibawa ka nu RT aya naon cik RT ieu si ieu maling seseungit lauk aing aya buset cik RT dak aing mayaya bae nu kieu bae dihaliwukeun dari lanjut dihukum kudu dihukum sabab maling seseungit lauk aing untung RT na calaka ngasupkeun duit receh kana kantong RT disawarakeun kelencering cik RT kanu sugih kadenge teh sora naon eta sora duit dia ku aing nu sugih dihukum sabab maling kelencering duit aing bu ulah koret bu
ieu harta dititipkeun ku Allah pikeun ngabantu orang lah. Cik Sunan Gunung Jati sugih beli rawat madarat beli gegulat, sugih lain pikeun sugih pikeun ngarawat batur, madarat lain pikeun jadi beban batur. Ngan urang ulah sirikan jor teuing nu sugih beuheung nating kurawat doang kabel telepon oge jor teuing. Alhamdulillah beuheung urang mah eueuh nanaon. Urang mah syukur bae ku boga beuheung bae oge mah. Atuh jangke mah geus bae mah nu sugih tinggal beuheung, nu masyarakat tinggal beuheung. Bener mah. Nu sugih maot, ibu-ibu maot, engke kelenan eta kongkorong bakal dibukaan eta ku salakina. Ulah 300-an gram, nu satengah harga dibuka menang saminggu pakai kawin. Urang mah syukur ku gabeheungna bae ge jang naon emas ngabade kari beuheung eueuh mah. Alhamdulillah geus urang loba karya-karya itu lah nu penting mah hirup berang mah. Mah nusuk ieu nu katiluna nih nu katilu ieu jari tengah pamarentah RT lurah non-blok kadieu 2 katilu kadieu itu 2 ulah berat sabelah ieu lurah utama kada belum eta bacana teu nyolok aing kuat moal dibere BLT pelongo lurah gitu kudu adil teu beunang berat sabel ieu pamarentah parana pamarentah di tengah kadia karunya kaditu karunya nu ieu naon ieu jari manis hadirin jari manis dampir geus eta gambaran pamuda jeung pamuda memanis mantap ka masyarakat ieu ka para kasepuhan coba eta pamuda pajukeun bere kesempatan ulah dikekep ku sorangan kunaon sababna ketika orang aya halangan urang muriah urang eueuh lamun nu ngorana geus biasa tadi nama moal gararat ieu pamuda mantak lamun kegiatan pamuda dihareup kolot diburi ngadukung yakin pasti maju inna fi disuban amrul ummah wa fi aqdamihim hayata fa inum dahabat aqlakum dahabu sesungguhnya di tangan generasi muda-mudilah maju mundurnya suatu daerah. Lamun ieu generasi muda geus teu boga akhlak, teu boga ilmu agama, tinggal hancur bae eta daerah mah geus sanes. Generasi muda pajukeun. Kolot mah diburi, tinggalin nu hajat, nu sok tunggu parasmanan. Nini tah parawan. Nini parawan. Pasti parawan. Nini di mana? Di dapur. Nyumput diburi. Parawan dina parasmanan kunaon sababna parawan mah ora keneh engke lamun ditunggang ku parawan eta si parasmanan kejona irit pan irit nu onangan gemul oge neuleuh parawan isin cek semianan tapi jajal tunggu aku nini eta si parasmanan nu onangan balik deui tulus bereleueun nu hajat masang janur sok ku baralak tak atau ku daun kalapangora daun kalapangora engke nu onangan datang sabab hajat keneh jajal urang dieu nyieun janur ku barala nu hajat moal turak nu onangan moal tulus dak geus heubeul cenah hajat teh geus garing janur ka di geus hareuna tak pamuda dihareup pamuda ulah ngaredul pamudana karunya ka kolot bantuan kok kolot diburi ngadukung deui insya Allah ketika kolaborasi antara tua dan muda bakal maju ieu nu terakhir naon cingir ieu leutik tapi ulah dilalawarakeun pedas ieu gambaran sa kaum ibu ieu ibu-ibu cingir leutik ulah disepelekeun tapi grup nu ieu bahaya Nabi Adam sampai diusir di surga gara-gara ieu gara-gara cingir betul ieu nu kieu awas ieu jempol kiai sige suit antara jempol jeung cingir menang mana menang cingir kiai ge wewe nama eleh bae lemah bae lemah bedas ieu leutik kok ulah dilawarakeun sige gara kakak jajal kakak pasea jeung pamajikan lalaki menang moal menang kaparet ke omongan ka mana oge lancar wahyu ti jurig
lancar bika mongon bisa kula ge narimakeun debat jeung pamajikan mah teu mampu be kula ge kajen tukang ceramah Allah dah kaparet mae geus dengekeun kula nya bapak-bapak lamun ieu keur nerembel keur ngawek-wek jor teuing kepar bae kunaon sababna ieu geus setelan dealer setelan ti dituna ulah dilawanan kumaha mun pamajikan keur ngawek-wek mabur tinggalkeun meuli rokok 4 bungkus kege nu ngadengekeun marepeh ieu capeut balik deh orang kadang geus biak rokok 4 bungkus pirah ku teu mopo kunaon maena ngawek-wek bae ku sabab kakak jadi mustami setia ngadengekeun bae di dinya pan kebal-kebal celi urang panas biak kami toha geus tinggalkeun ku lagi ceramah nu ngadengekeun meureun ya ulah ganti-ganti tinggal oh mun kitu cenah lalaki eleh ku bikang teu setiap-tiap nu mundur eleh dalekeun mun Agustusan nu tarik tamang nu meunang tak nu maju tak nu mundur hei tarik tamang nu meunang nu maju tak nu mundur nu mundur nu maju maka gusur eleh berarti urang ge politik tarik tamang bae mengalah untuk menang biarkan mereka ngawek-wek ngabudalkeun eusi hatena kunaon sababna kak dengekeun kula nya lain mang menangkeun grup nu ya kula lain mang menangkeun lain kabeh ge urang boga fungsi masing-masing ngan eta bi ka ngawek-wek wajar lamun di dalam kurang kacapena di imah masyaallah sagala ge diomekeun dicabak kula lamun ku teker posisi ing pamajikan tik pamajikan kula teh kami nu ceramah ku maneh nu urusan imah teu sanggup beneran atuh panu kieu mah ngawek-wek mah atuh wajar lah cirina hiji pamajikan orang hirup berarti kadua anak lumayan tuh kudu meuli korek kuping rancelang teh colika katilu iya mah pan posisina kadua lalaki mah kahiji Adam mantak lalaki mah angka hiji lempeng lamun lalaki bengkok penting nu kieu iya mah posisina kadua deulekeun sasatoan nu duang angka 2 hiji soang 2 bebek ieu nu kieu mah mun teu yuni soang yuni bebek sesuai sedangkan bebek aya 2 bebek kosta bebek jangkung eta teh anu sok wek bebek naon eta bebek goak tah eta ibu-ibu ge rata-rata yuni bebek goak neka madrasah pengajian di jalan jeung babaturan datang ke madrasah kiai maker nerangkeun pengajian maneh nama tak aing mah pangulapan kitu ari eta magahan kaum ibu kunaon sabab nak ngawek-wek bae nerembel bae ka kiai di kumaha teuing ka salakina cikula teh bo lamun penting dangdang sing medot teh supaya salaki merangsang jasa sabab lamun salaki makin merangsang makin gede ganjaran anak kumaha grup nu ieu maneh mah lah kiai teu dangdang ge beak bae kiai mah magahan ngaji mana wek balik di pengajian meme datang ka imah wek datang ka imah ka salakina wek mun aing salakina bokeun golok wancit ku aing wajar yuni bebek goak nu kadua bebek versi mun ciberang balimping bebek kosta kumaha nyawarkeun pes adalah kan Nokia di pengajian dan kacana si itu mah bajuna urut baik baju batur diomongkeun jonteng nu penting mah make baju benar anu paling pisengit kula ngomongkeun kiai nu magahan aing mah cenah sugan teh malain kiai ieu giliran magahan ngaji kunaon kitu sok tunuh aing ku maneh nu tunuh kiai nu disalahkeun nyambung teh cek aing mah henteu mun tamak kiai nu ngalengut ku maneh caling jalan teu tunduk karak harti ieu mah kiai mamagahan ku maneh tunduk kunaon kiai dipalakeun teu nyambung ya nu lima ya gabung mah
nya nu sugih deket jeung kiai, anu pajabat deket jeung kiai, pamuda deket jeung kiai, ibu-ibu deket jeung kiai. Sabab ngan hiji-hijina ramo anu bisa nyambung jeung ramo nu sejen ngan ukur jempol hadirin. Mantap kiai mah jeung mamana ge asuh. Siga jempol mah jeung curug tuh. Paharep-harep bisaeun. Jeung jajangkum bisaeun. Jeung jari manis bisaeun. Jeung cingkir bisa jajal ramo nu sejen mah patotongong bae. Siga jajal hijikeun sina paharep-harep moal bisaeun. Ngan jempol doang. Kalau boleh memilih, mending keneh Allah ramonu sejen daripada Allah jempol. Kunaon sababna? Selama aya keneh jempol, maka segala bakal kaangkat dalam kendak. Cik jempol jeung curug ka jeung nu sugih. Gih jeung aing ngeureun jeung dia babarengan urang angkat ieu botol aqua. Kuduaan tak kaangkat tuh. Kaangkat kuduaan doang. Cik nu sugih cik kiai teh aing manung jeung dia nu sugih jeung pamarentah. Jeung kaangkat tuh, kaangkat. Jeung jari manis kaangkat, jeung cinggir ge kaangkat, jajal jempol eueuh. Nu sejen dek ngangkat ieu moal kaangkat ka. Ripu. Mantap ketika di dalam ayat kiai alhamdulillahi rabbil alamin. Mantap jadi masyarakat cobanya ulah ngedul-ngedul teh eta deket jeung kiai. Ngararat ieu mah diajak ngaji ngomongna aing mah can menang topek hidayah. Aju dia menang topek hidayah di mana? Pan eta topek hidayah kosong ngaranna. Naon hidayah kosong? Ketika geus boga ilmu daek ngamalkeun kana ilmu. Naon eta nu sok ngaji daek ngamalkeun kana ilmu na teu sakur-sakur nu ilmu mah ngamadeg nu ngamal jarang. Ieu grup ibu-ibu ngaji di Balingping mah tingkat RT seak, tingkat desa seak, tingkat kecamatan seak, tapi balik ka imah seak di kasalaki. Ngan eta ngamalkeun kana ilmu. Henteu. Encan. Eta nu nyiaran topek hidayah can meunang. Atuh kometing kumaha nu ngadekok bae di imah. Anu paling parah dia ngomongna lah anu sok ngaji bege kalakuan teu bener bae. Bener keneh kami tolok ngaji oge. Bener cik saha dia? Bener cik juri. Kiai nang nu sok ngaji jamaah ngaji teu bener atuh kometing nu sok tolok ngaji. Nu sok ngaji, nu sok salat, nu sok sedekah ge belum tentu asup ka surga. Sabab amal ibadah teu bisa pake malaikat ki surga. Ridho Allah, masya Allah, syafaat Rasulullah anu bisa nangtukeun asup ka surga mah. Amal ibadah urang moal bisa nangtukeun asup ka surga ngan lamun nu sok ngaji, nu sok salat, nu sok sedekah can puguh asup ka surga. Ai dia ni tolok ngaji tolok salat puguhna ka mana? Aing otak dina tuh dia pogona ka mana? Ngan minimalna urang geus nyalonkeun diri, betul? Lamun geus nyalon aya harapan menang, aya harapan teu meunang ka surga. Alhamdulillah sugan urang keur nyalon ieu. Doakeun cenah kitori abdi supaya duduk di kursi dewan. Tina partai naon? Teu nyalon sih, polong. Doakan Nabi supaya nyawa menang 2 ton. Itu nyawana sabaraha kotak geus celebek-celebek acan ebeung. Urang ieu geus nyareat sabab inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang sok gawe ibadah. Urang mah geus nyalonkeun diri, ulah ngedul-ngedul teuing kabung jeung kiai. Ulah ngomong-ngomong can menang topik hidayah kudu disiaran. Sabab topik hidayah moal diantarkeun ku sales online, JNE. Mual, assalamualaikum, waalaikumsalam, paket naon topek hidayah. Di mana ya? Di Allah. Mual. Paling assalamualaikum, paket naon kutang. Jagrup nu kieu mah meuli kutang bae jauh. Online di Surabaya, mentak ngalah kanu ngalana. Surabaya, Susurayun loba gaya. Jalaleer. Doh. ngaji mata cik sairan tadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arada
patanda ma'arodi mun cicing di hiji tempat deketan jalma nu hebat ulah deket jeung nu kumat bisi dia menang laknat deketan nu hebat cik Allah jeung Rasul itulah alim ulama ulah jauh urang jeung kiai memang ge lamun teu maksakeun dengekeun ngaji ibadah ulah kapaksa ulah dipaksa tapi kudu maksakeun babari kene naikeun kebo kaluhur mobil losbak dak kudu ngomong mah daripada naikeun kelok ngaji ka majelis taklim babari kene naikeun kebo kaluhur mobil engkel daripada ngabesukeun salaki mun telok berjamaah kamu sholat kebo mah burat gede teu kudu dipangku ditarik eleh tanaga tinggal mukakeun bae lawang mobil losbak kebo tongkrongkeun hareupeun mobilna geus kitu sintrek kanjut kebona cetrek pasti eta kebo ngajlot ka luhur tinggal nalian kula neuleuh eta keur naikeun kebo orang kitu taktikna mun kebo bibit pentil susuna dicetrek cetrek ngajlot ka luhur tinggal ngalian geus di luhur. Urang coba praktekeun ka salaki teteh nu telok berjamaah yuk dorong ku pamajikan jeung anakna ka hareupeun mushola singsatkeun sampingna korosotkeun kokolonna sintrek kanjut kira-kira ngajlot moal ka jero mushola ngajlot mah moal ti kula mah nyabok mah geus pasti beneran eta insyaallah ieu mah ngaji ku halesan bae dengekeun kula dak he naon hulapna urang ngaji nu kudu hulap mah kiai mah magahan urang maca kitab bundul bukan hiji-hiji acan gati ngejenggutan aja salah golun mudilun matak tingalikeun kacamata kiai mah sampai ngamplekeun alian irungna kula lieureun urang mah tinggal asup ka majelis diuk bahamnya balem teu kenging nyarios cicing meh ngadengekeun urang mah ngeunaheun neuk mudud neuk kekenyoh bener tak doang penting ieu cik ibu-ibu ngeunaheun kula tang ngeunaheun ibu-ibu coba ngeunaheun hadirin nu di anak menang kula di luhur kula memang di luhur dah pangluhuran dia penting ieu dina panggung dina kursi deui lagi kursi butut ieu dan anak teuing tapi horeng mah ngeunaheun kene keur dihandap mah tadi sagala aya kuari mah nu aya kabeh di dieu cai moal kebal ge banjir banang ieu keur dihandap mah tadi sagala aya datang ka luhur cai doa jeung keur aya kekenyohon ge moal mungkin kura ceramah bari kekenyo ieu nu dicekal ku kula naon ngaranna ieu mik anu dicekal ku bapak-bapak mah udud bari nganakeun ngajian pelenyun RT gitu pelenyun ngeunaheun nu di anak maya ngahunyar kekenyohan dicaplok ngeunaheun sedangkan survei membuktikan berat keneh mik daripada rokok mah ngakebelan ngahampangan jangan ngabeakan mik ngakebelan ngaberatan pandangan aing ngacangkeulan boh atuh naon beratna ih urang datang ka pangajian tinggal ngadengekeun kiai ibarat sopir urang mah ibarat penumpang kula neuk nanya ngeunaheun supir ngeunaheun penumpang awas supir ngeunaheun bae kiai ibarat supir urang ibarat penumpang cik ibu-ibu ngeunaheun penumpang ibu-ibu neuk jarah ka Banten mobil pariwisata 60 korsina di jam 7 geus buat ya bisi katingaleun tanya ku tatangana neuk ka mana teh kami menek jarah cenah ka Banten neuk ka Cirebon doakeun nya cenah ku kami dibelikeun sawok mohon cenah datang jam 12 can leumpang kene bae ta mobil jika tangan pan can leumpang kene bae eueuh supiran ngeunaheun eta eueuh supiran sadusun-dusun aja lemah telok buat mobil sempet birit kebal-kebal cicing bae berarti ngeunaheun supir penumpangan supir edan jarah burung kan itu sarangan bae
ulah tak beli rokok bensin setor kadunungan moal rame bakal beli nu ngeunaan supir aya penumpang aya jalan jamaahna aya nu ngaji nu magahna aya kajian ibu-ibu sosolawatan sabekeun ka dohor kitorik jeung kiai nu sajen can datang mah pangahan ngaji moal tulus ngajina benar pan ibu masak sosolawatannya di malingping di memeng ngaji teh ketua pangejana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka jamaah pangaosan sadayana, alhamdulillah ieu teh dinten pangaosan mangga diantos ka sumpinganana. Ibu-ibu sakalian. Hari ini teh janganlah kita sabab itu oa-oa cik nu ngadenge. Nu magahan can datang keneh bae ganti deui judulna panu kieu mah setok sosolawatan dari natas leutik ngabadeung eta natas leutik lain duit ya setok sosolawatan ganti pan lumpat sakabeh jalma di udang-udang neraka cikula ganti ulah di udang neraka di udang pagawe Bang Emok terus kayak karak datang kayak tulus ngaji alhamdulillah Kangjeng Nabi Muhammad baheula nepi Isra Mi'raj teh dibersihan heula hatena sabab moal nyampe ka Allah lamun hatena kotor urang ngaji ngabersihan hate ka mana ka majlis taklim moal bersih hate urang al ibadatu bila ilmi latu sama ibadatan bahkan ibadah tanpa ilmu ulah dingaranan ibadahan kakak sholat teunya kana ilmuna sosolatan urang Ramadan puasa teunya kana ilmuna puasaan umroh unggal tahun jalma duit umrohan eta jeung ilmuna mah bisa ilmuna tuh dokter-dokter spesialis penyakit dalam alim ulama guru-guru urang sadaya alhamdulillah bari ngaji mah di mana ge telok mayar betul jadi yang ngaji mayar tak sugan cikitorik biaya berhubung rukun sholat ayat 17 dia sekali 1000 bayar 17.000 sifat wajib di Allah 20 musel 20 berarti 40.000 ulah tak kudu mayar teu mayar garuh bae nu ngaji teu kudu mayar sedengkeun kula kena jabu zaman kuarinan teu kudu mayar sagala ge kudu mayar benar aya ge nu teu mayar naon ngising ngan eta ge lain ngising di pangjarahan ngising di kebon wai modal tik modal dina plastik balik tas ngadiran rajaban jadi betul na keluar sieun anjing wes teu boga aya besek plastik urut besek ngadunggu di lawang dapur pinuh besek kutai talikeun neuk dialungkeun keluar maksudna mesinna jauh murnya tatalanya lawang kajauh mantengan kaluhur salakina kenutupan kurung kotok blud banimpung hulu salakina cik salakina ay pilot modal budak orang ewe ngalungkeun tai eta mah teu kudu mayar tapi jajal urang ka pangjarahan Bu di terminal di WC umum aya bandrolan betul ngising Rp 2.000 kieu 1.000 ngabusiat aya bukuran 1.500 begitu nini asup ke WC ngolol di lawang WC ditanya ku tukang tunggu nah arik nini kieu ngising tangga busiat cik nini mama geus kalalenor nya kieu nya ngising nya ngabusiat pan dikalkulasikeun ge make kalkulator 2.000 tambah 1.500 tambah 1.000 jumlah jamleh 4.500 mikeun duit 5.000 nini cik tukang tunggu teu aya kembalian nih wayana modal deui bae sagala lagi kudu main tapi ngaji alhamdulillah teu kudu main paling ge urang sedekah telok liwat diangkat 2.000 tak ulama geus ngadoa bae ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan pemerintah Prabowo mah ulah nyieun 2.000 deui kunaon kitu cenah duit 2.000 pake sedekah bae ku ibu-ibu duit gede aya nu 100.000 aya di tas leutikna 50 aya nu 20 nu 10 5.000 aya kunaon anu kapilih panghanapan bari jeung lecek 2.000
nu ngajina 20-an 40.000 20 ke uang kas pengajian nu 20.000 dibikin ka kiai amplop ipis teh bari magahan ka kiai sing ikhlas bae kiai nya hayang nyawal bae kana bibir sing ikhlas bae kiai nya hendak naon dia magahan ikhlas ka kiai pelongo kiai mah geus ikhlas mau asup ka bale rombeng ka pasantren lamun tetep ikhlas ngan kumaneh mau ulun ikhlas kiai bae nu ikhlas mah hedah atupan kiai ge boga anak bari anak kiai mah rata-rata loba mantap ku tatangan ge kesawan geureuh bae jangan anak kiai mah loba anu ngomong kieu bae pat yakin cenah kiai mah beukian ngomong-ngomong bekian bawa bekian kena salah kita teh kami mah teu kaur magahan masyarakat santri bulan raja bulan mulud kok koloyoran bae uyuhan bisa nyempetkeun sakodong anu paling parah yang menggila nah eta masyarakat sok ngomong kieu yakin cenah kiai mah telok make calana neuk naon dia mah mawa calana janu make calana ge keur kitu masuk dibuka heula ngomong-ngomong telok make calana dengekan ulah sok ngaku goreng kiai beda dari ya eta kiai loba anak lain ku sababekian komo telok make calana ku lagi make tok teu make kumaha kiai mah hiji nyawan tujuan rumah tangga litaksiril umam kalau bakal umat Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi di akhirat bangga karena Nabi saja lihat umat kaulah Nabi Ibrahim lihat umat kaulah Nabi Musa umat kula mah loba dilobakeun ku kiai ku santri da teteh mah jeung kakang ngaririt tae di kabeh lajuna reuneuh bae ongkoh ngobrol jeung tatangan aing mah ana cenah di kabeh ongkoh reuneuh bae kurang akidah atuh eta mah syariat hakikat Allah benar cik Allah jadi mah jadi bae lajuna berhubung jengkel di kabereuna bae pel kabere dialungkeun ka pipir dicongcong ku kotok bibit nah saumur-umur kotokna teu ngendog-gendog kiai loba anak diberet 20.000 rokona ge kiai mau 40.000 hargana aneh yang madar-dari medak malah likir dah kayak orang parolong mah baik kayak ini berat 2.000 20.000 baik tingkat kendak 5.000 pun mau 2.000 baik Allah wakbar munasabah kiai lemur makaruru be kurang gigi kurang parah itu cara kayak di kota betul negara lede jadi parah dibayar jutaan kayak orang mah masya Allah pikarunya benar-benar tersiksa mandak-dak kang para kiai ka santri dengekeunnya lamun teu deuk ikhlas mending eureun urang jadi kiaina deh aing mah mending ngajak eureun menjadi santrina apes urang di dunia teu meunang di akhirat poos beneran mun teu deuk ikhlas mah ikhlas bae dak ikhlas bae ikhlaskeun bae lajuna mah jor teuing kunaon sababna ja urang mah pan lain ku teu boga duit ku karoret bener teh mah karoret masya Allah sugih ku sugihna koret bae engkau mah komo nu masakat ya Allah ya Rabbi karunya ka kiai urang ya na Ramadan deui pengisi datang di pepangajian urang pat kiai mah kacelek magahan ngaji ka urang karang-karang urang teu dihargaan mah hargaan guru urang mah sangkan berkah ilmu urang ja ieu nu ngabeleg bagi hideung kecaang ku kiai mah nanya ku ilmu agama tadi nama sugan kitu teh endah kuari mah nyaho teh endah mantap ka para kiai di manapun ayana ayo urang sing kompak babarengan ngamajukeun masyarakat ulah sok ngahaliukeun hal-hal anu teu penting sabab anu penting loba ken ieu mah kadang-kadang ku Ramadan jeung Ramadan ieu beges haliwu dia macam niat puasana somot anu pasti Ramadan ini kami mah Ramadana dia mah Ramadan ini jangan taing nu Ramadan tah nu benuk teh nah nu Ramadan atau Ramadan ini nu penting mah Ramadan lah ganti-ganti kunaon sababna nu penting kurang boga patokan aya guru aya kiai na boga sanad nyambung ka ditu ulah sok ngaliwkeun perkara anu teu nu penting ge loba ke
loba kene urusan masyarakat gitu ulah gati-gati kita hirup jangan palurur tangtung bajang naon bab naon ya urang diayakeun ku Allah Subhanahu wa taala teh pikeun bekerja sama anu mampu anu teu mampu anu masakat anu sugi anu lemah anu kuat ngagabung ngahiji mantak bersihkeun qad aflaha man tazakka bakal berbahagia nyata qad asub kana fi'il madi nyata bakal berbahagia jalma anu ngabersihkeun kana hata wa dzakara asma rabbi sok inget ka Allah Subhanahu wa taala urang kudu loba inget ka Allah mah heulakeun parentah Allah paneurikeun parentah salian ti Allah lamun hayang bahagia dunia hayang bahagia akhir harap lobakeun ngalaksanakeun ibadah ka Allah terutama salat 5 waktu sabab nu pertama dihisab ku Allah adalah salat ibarat angka hiji nu sejen mah angka 0 mah lamun angka 0 angka hijian hargaan tapi angka hiji salat puasa angka 0 jadi 10 munggah haji angka 0 jadi 100 sedekah jadi angka 0 jadi 1000 jajal salat telok sedekah sok munggah haji telok atuh 0 ka jadi sakarung ge naon hargana hargaan mantak salat urang benerkeun belajar ngaji ka alim ulama ulah gararati kana ngaji jatuh kudu mayar alhamdulillahirabbil tak doakeun guru urang sing panjang umurna sing jembar rezekina dijauhkeun tina panca bahayana amin ya Allah ya rabbal alamin para rek keneh teh poek cenah ge cik guru kula lamun geus sajam leuwih poek keneh bae ulah dileukeun bari eta bodona prosa insyaallah geus sajam leuwih poek keneh bae juga geus caang aya geus caang mah tuh geus urang eureunan bae ya geus caang ieu geus urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan diberi umur panjang ku Allah Subhanahu wa taala menyambut bulan suci Ramadan sing bunga hate man paroha bidukil Ramadan haramallahu jasa wadala niron sahabai jalma anu bunga udah tangna bulan suci Ramadan maka diharamkan jasadna asup ka neraka alhamdulillah sabab amal ibadah dipagandakeun ku Allah ganjaranana ulah tinggalkeun salat tarawih tadarus tamat-tamatkeun Quran ulah mikiran meuli baju anyar eta mah teu penting jangan meuli baju anyar ge aya tarawih belang betong mah komoh salat non puasa anu belang betong teu marem lebaran ge engke pas lebaran mah nya ta salat sunah ulah geus sasalaman ka unggal imah heulakeun menta hampura ka salaki ulah geura kanu sejen engke kara kanu sejen ieu mah turun ti musala ka unggal imah lahir batin hampura nu karaos teu karaos salaki mah di imah ngah kejo can dihaneutkeun daging can dihaneutkeun datang jam 11 ka imah bejeuna salaki kasurupan juri cik salakina ti mana banget dia eta kieta telok ngaji mata ge doang kami tukang ngaji kami mah tos menta hampura ka tatangga geus lunas sakabehan kumaha mah ada kok bae cik salakina lunas banget dia hejo ka aing macan menta hampura dia ieu cenah poho kakak ka salaki mah poho lamun kitu mah hampura burung neukna mau burung menta hampurana bisi kami bodas ngomong bisi cenah ngomong bisi boga ai kata tanggal lahir batin alit ageng jarang papanggih padahal jeung salaki sagulung sagalang bisi boga sosohoreun teh unggal poe salaki mabok pejus ku maneh ngomong-ngomong bisi boga dosa untung salaki langsung pamajikan cara cik salakina dihampura jalanan imah bae sakali ditampiling dia ku maneh poean lebaran siling ancam insyaallah banyak mudah-mudahan orang umur panjang amin ya Allah ya Rabbal hati orang dibersihkan sing daek ibadah amin jeung datangga akur jeung baraya akur kompak hirup bermasyarakat nu bodoh jeung nu ngarti jeung nu ngarti mangga orang pajukeun di daerah dina bidang agama sang orang salamet dunia salamet akhirat khud masofa wa maqadar bila taufiq wal hidayah wa min assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.